benar bang. Kalau kemis sesama. Sorogan berarti ya. Betul. Aduh, ada bola namanya nih. Orang tanya keluar nih ya. Ah, Nyatu. Lu mau nyatu kemana ya tak? Enggak itu mang eta geus gebeuteun sedikit. Kemana Kemana itu itu? kayak ngaji? Sorogan. Maksudnya itu nggak manggi biasa gitu loh air tuh manggi. Kemana? Ngaji gitu loh air berarti ya. Kamu lihat tak? Nyampe lu kemana? Dulu kayak beo. Saya yakin ya tangga kamu komod deh. Tuh, Mang Komar tuh. Ayo, mang, ada lagi. Ayan, Mang. Ada lagi, ada dong. Ayan lagi, Mang. Ayapi omongan. Nah, Mang. Jadi kia mang, kami geus nanya ka mang ieu teh nyahoeun, ka mang ieu teh nyahoeun, ai mang nyatu suka mana? Aya bae Mang di Kobong. Kadang eueuh, kadang aya eta. Nya ulin ka mana, Bang? Yang ngaji ge eueuh sigan eta Mang he. Mohon eta mang, mata ditanyakeun ge kiwari, tilok manggih manggih ngaji ngalewat oge jarang ayeuna mah teu manggih we pokona mah lang sabaraha poe. Mantak ayeuna nanya ka mang kemod, soalna mang kemod mah di luhur. Nah hiji jeung manehna kitu pasti manggih bae ai aya mah di Kobong. Maksudna kitu bisi kunaon bae. Ya kami tilok manggih sorogan geus aya teu euy geus para poe tilok aya. Mana sih sebenarnya? Buka Mang eta keluarga. Dan lu beja, asup ke beja aja eta. Tapi aya di Kobong. Aya. Coba aya we di Kobong. Aya sigan Mang. Coba teangkeun tak ka dieu lah. Tangkeun. Teangkeun. Amun Mang. Itu jelma tuh kebenaran. Woi. Mang, tadi oke. Bujaro ayo ke Bujaro. di Kobong. Dia keladinya, gitu lah. Dia kelah. Mang Komod panggerokeun Mang Sari tak hadir lagi. Kan gede. Mere si samping lah. Cenah eta rek dah ongko. Mang. Mang geran Mang. Mang Lang. Udah. Mang Sari teh es. Sampai meureun. Pasti berada bae. Saya ari sare mau diganggu. Depan malih Mang. Nah, jadi nama mengingatkan saya. Iya, Suman, dengerin Tapi na tuh kan itu tuh jahuri dinya mah he. di lawang. Ini coba sangna ieu dahan. Cicing, kemarin boleh ngomong sanggup. Jadi kia mang, mantakan di luhur di gerotah ka dieu oge. Ayeuna nek nanya ye. Mang nyatu soalna geus babaraha poe ti lo kapanggih-panggih. Sok ka mana bae oge. Bahaya bae emang telok ke mana di Kobong bae ya ge. Pan buktina mamang ayeuna telok aya ngaji geus babaraha poe. Manya tilok ka mana bae. Isin mang encan apal kemari ge nek ngaji geus dimulai sing geus-geusan doang. Lain mang. Pancena cik mang kemod, ieu mang nyatu sok keluar ti Kobong tapi telok bebeja. Sok ka mana coba eta? Lain Mang. Urang pernah manggih mang nyatu jeung awewe. Di mana? Dirinya tak, kami tak nyorang ngintip Mang nyatu. Tapi bener eta jeung awewe. Pugu bener. Mang sadut ge manggih keur ngabaso Mang. Jeung awewe deui. Jeung awewe ngabaso eta mah cacahan we ka ieu Mang. Benar. Ayo sia kan nyahoan sia ayeuna mah. Kumaha sia? Cing lo gandeng lah. Tah, ayeuna mah mamang buktina nu ngomong ke saya. Coba bener tah henteu tan diomongkeun ku Mang Kemod. Mohon mang bener kemari teh jeung awewe tapi teh mah rencangan abdi. Terpercaya Mang, kami mah. Terpercaya. Geus bohong Mang, terpercaya kami mah Mang. Bohong sianya, bohong. Tah, cik Mang Kemod dia ngomong bohong. Coba ayeuna jawab sing jujur. Eta awewe. Bebene lain. Mohon mang hampura bae ieu mas ngabohong tapi kuring mah moal ngabohong deui. Bener nya, ayeuna ulah ngebohong deui. Awas ya, teu ngaji. Jadi kieu mah di Kobong mah wancina ngaji, atuh ngaji. Wancina ulin, jawab tuh ulin atuh aya. Ulah sampai wancina ngaji kala ulin. Ingat mang, di
kakolot anu di lembur anu di imah kakolot anu di imah atoheun hate nama urang cicing di kobong teh tujuan nama supaya urang teh nyaho kana anu teu nyaho ngarti kana ilmu ngaji sing bener mang di kobong mah abdi oge lain teu hayang ulinan atuh ngaranna inget kakolot kaunya kakolot pirah ku urang di kobong ulin bae ai ulin onam teu dilarang ngeun aya wancina ulin atuh ulin os teuing dengekeun teh sia ngomong teh perlu ieu aneh aya nama geus ngaji sing bener rek ulin mangga ulin tapi ingat kudu aya waktuna batas waktuna awasnya mohon mang ampura kumaha rek ngaji deui. Nah, ayeuna mah geus kasaksian ku pabehan bahwa mangnya tuh ieu rek ngaji deui. Tapi ayeuna mah bener mang ngaji nanya. Loba ulin. Ih, ciri. Anu karunya. Lamun mang ya ampura banyak. Ya Sindekan ayeuna mah bener. Bener mang.